Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun jahe rawing kubeli, daun salam, daun talus, jigana kahiji capek tos pawe, kadua terboga duit, kaciri ngajawab salamna terleuleus ieu terkenai deta geus bawaan teh geus aya adat di urang mah di zaman Firaun lelengohan. Apal Firaun lelengohan henteu sarua matak nanya ge sugane pernah apal aya bahasa kieu geuning ma'al pulus lulus walaisal pulus nunsab merongkol lepas kuuk tuh kan duit mah laras gitu. Da beda lamun jelema keur buru di juru buru di pantong alayah di tengah imah si jago di bibir si giri si jaman di kolong si korong si jalan ayo si bocah kolong kokorong perwae deui warwae teu deui deui teu danangan bunjing deui tempat deui kata sanana dulu rasanya. Nah di peprokan paingan ieu mah pisangem anu geus lali nuhung ku elmu nu geus papanggih jeung jati dirina malah kapanggih kahirupanana kieu unggalna teh izzud dunya bil mah gagahna manusia teh cenah biasana di mana keur lubak-libuk loba-loba teu kalebok. Si Jabrik di bibir sing Wiridi, si Jamrong di kolong sing, si Jalak hayo sing koce, si Pelung hayo kongkoro, ruwai rawai lobaro, tekatur, buncir lehit lobadu, dulur. Kaceplosan aja. Nah iya, aku pangrasa AMUI dari bobodo ku duit gocap teh bira bisa ada ya tadi di tukang aya ibu-ibu cenah ning duitna cenah teh dikadilkeun tapi keun da wayana nya jadi gagah jelema teh kudu diah mah mulai bahasa leuleus moal sabab loba jelema boro-boro ning sifat tatangga jeung baraya dulur bakal jadi batur ku masalah duit. Laras itu kuning ripuh teh matak muga-muga ieu hadir wengi ayeuna Gusti seueurkeun artos cing tari katu aminan oke heula encang tak kitu euy urusan duit mah cara naon dia geus walah angin ngan di dieu kunaon cenah abdi ngaminan ning teu boga duit kade di mana keur ngaminan aya duitna aya nu nek mere duitna eueuh kosong hatena teh matak ari ijabah sok aya ari mujibna dileungitkeun teh sok kabodo tenyok kasamaran tinggal laras gitu Gusti paparinan abdi rizki ari ceuli cager cetorek nalin rizki teh tuh pulang we kagebug meureun nya da bakat lamun geus asup masuk ngahenen we naon lamun geus asup tuh sareuri Pak pemain mah cicing sejang santri mah rek teori lain wae ciri teh geus geuna ai urang di paparinan soca ieu teh pernah ngolian nikmat tapi ka wayah kieu mamah geus usia 40, 60, 50, 70
teu pernah diolian teu seuseut ieu panon na teu disebut rezeki teh aja tuh arasuk deui ulang 5 kali asuk jeung paraeh alah tetene eta urang mah kitu wa izul akhirah bisolihil amal ngan tetep gagahna urang di ditu mah di masa yang akan datang walal akhiratu khairul laka minal ula tetep kusolehna amal matak ieu sosa sing jadi amal ieu ceuli sing jadi amal ieu baham sing jadi amal ieu leungeun sing jadi amal ieu suku sing jadi amal disebutna al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun no action top only da teh ceuk bahasa Inggris mah ngarti teu ceuk sarua jadi jangan banyak bicara gitu lihat buktikeun kalayan leungeun nu berbicara jelema datang ka urang lain kudu dicurhatan deui kodok saku boga duit ngabikeun da cager jelema lapar diceramahan gelut nu aya bere duit deui we ye nu hala dirongi ayeuna teh ngantos-ngantos teh ramena keket dah laras kitu sok da urang mah nya dongkap ka dieu ketika geus rineh kabungahan maka didatangkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin Mandalika Bojong Bokosan ngalasalam di kaitan urang buktikeun jeung kacintaan urang wabil khusus kana agama Islam nu dicirian ku lapan salam yu nu kadua kalina ngajawab salam urang tarikan hayu gitu ieu layar sentuh mah kudu ditoel wae siap sok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kue opak permen relaksa digantelan keripik lantak alhamdulillah muka 2 kali nama ngejawab salam deh kompak gitu gumdang maksa beri saeutik rada nyentak deui kade da aya panca curiga nu ngaran ilmu al ilmu ma'rifatul ma'lum ku ilmu mah jelema moal ka ujug ngahakiman moal ka ujug ngahukuman moal maka aya ilmu jang ilmu tasawur memeh tasdik ka jeung santri mah jadi ditasawur heula ulah ujung-ujung urang oge sarua kitu padahal waduh komo rame dina media sosial ayeuna mah kade urang teh ulah kabawa tah kusakaba-kaba matak dina padalangan mah aya kecap nu bahasana kieu gunung clear nu ngadingding tawis lamang nu keur ngawayang tah kitu atuh sok bantuan tok gitu tok cek siap so budang kabeh kapan kudu rancage ini deh sok rancage ya siap gunung clear nu ngadingding tawis lamang nu keur ngawayang salah aja jadi alah kidalang pola ing Gusti kudrot irodatna nu kagungan entong eta mah entong saja kelir mukakeun kalangkang damar sor kopi di ditu mah di ditu nyata caamu sajati obor sorangan sang kancang memeh ilang rampung tutup ngelumaku kahareup panitia lain eueuh di ditu nama eueuh baris kasamper deui ta ieu gunung kelir nu ngadingding tawis lamang nu keur ngawayang kidalang polah ing Gusti kudrot irodatna nu kagungan
kade ya aya kelir ya naon aing ngaran kelir teh kade satu kangen jasad lamun urang leumpang dina cahaya pas aya kalangkang tak kalangkang kan besok ngagokan ka urang teh keur dek nyeun kaalusan aya teh bisikan kalangkang ti tukang kade ulah mau dibikeun sia maneh moal boga dieu tak eta kalangkang kade teh laras kitu piceun tak kalangkangna amin cintari gitu lu disentuh ya nya tak iya kulapar salam bieu urang kabita ku coret unggel-unggel wasiat baginda Rasul dina kitab Wasiatul Mustafa ya aliyu ibda malakita minal muslimina bisalam yaktubullahu lahu isrina hasanatan ya teh dulur kabeh oge sampai masyrik ketika maghrib dari Sabang sampai kabeh dulur waja'alnakum syu'uba kurang tarik atuh dikomplain ku batur teh kudu bunga diprotes ku batur kudu bunga di mana jalma nu resep diprotes ku batur hirupna bakal aya kemajuan amin so akang we di mah diprotes ku pamajikan cek pamajikan teh cing atuh kang gaya teh ngan kitu we kalau papalin terus teh apa yang sih nya hah? Wah, ciat akan, iya teh gaya teh gusti, ieu moal malam Jumaah nih gaya kalapa palit, weh. Pantes tadi komplain ku pamajikan, bakal aya perubahan, bakal atuh salaki teh maksakeun gaya jegang anjing, cicing saja. Wah, eta. Malah menang, oi kamari mah dirangkas Bitung di Banten. Dirangkas Bitung mah jeung aya gaya gepreg lemus. Can nyaho deh. Hah? Oh gaya gepreg lemus, teuing kumaha eta. Ngan lamun gaya caringin rungkat minang sikuring. Da pamajikan moto. Rek gaya solenang bedil teu kuat. Ay kuburang depan labu nanya gaya naon ieu teh cari ngidungkan togan teh eta gitu eta mah meme lahir desa kan meme aya desa Nangaleng teh geus aya teh ajul gedang nya recep marmot bisa apa berarti kita itu mata kulapar salam baginda Rasul wasiat sok nganteangan di barangna lapar salam pan urang maka karek ucapkeun salam naon barangna salam silih salametkeun batur rek numpang oh aya kalakai di jalan aya rokrak pilingkeun heula ta eta salam teh silih salametkeun lamun di jeroan deui mah wastur aulatal muslimin kade silih tutupan di AMT euy tuh laras itu lain di posting batu kepala desa jadi edan nah kumaha jalan butut dibejakeun ka Mang Dedi ke Pak Dedi ka KDM teh omean lain di posting kudunan 10.000 ewang sesakeun
ya mah ayo kadinya nah itu juga dia bukan ayah da simkuring mah nuturkeun gerak na we da teu digerakkeun mah pakum we bahan teu bisa nyaritanya ikan sepat ikan gabus cakep gitu menangala diceletuh lebih cepat lebih bagus panon bisa gabrutun urang rada gancangannya saeutik alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Maknane wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Papayuneun kersana al-mukarram kersana MC nu dipihurmat kapayuneun kersana para kiai para ajengan guru-guru simkuring guru urang sadayana nu senantiasa istiqomah ngawuruk ngembarkeun ngawalatrakeun ilmuna hasil kasab hakikat nanti Allah matak pang abdolna sodakoh teh ngamalkeun ilmu ngawurukkeun ilmu lain wungkul di lembaga pesantren lain wungkul di lembaga sekolah tapi di mana urang geus meunang ilmu dugi ka bumi terapkeun wurukeun lamun salaki ka bojona lamun kinung ka anakna ka cucuna ka buyutna ka udeg-udeg ka jang wareng kait siur babat gelang sareng ka pedog rungkun gomong rungkun awit tali geus saking sobat deui nanti oh eta rungkun gomong babat galang oh akit gigir saking geus kolot ket bengkung jiga babat galang amalkeun tepikeun afdhalus shadaqati ayata alamal mar'ul muslim ilman summa yu'allimahu akhahul muslimah ngala ilmu beunang diamalkeun kana diri disampaikeun ka bojo disampaikeun ka anak ka incu ka buyut ka tatangga jeung baraya pang afdhalna shadaqah amin kual sagituna doakeun guru-guru kiai ajengan sing taralami sehat ka siswana amin wabil khusus guru simkuring pangresana nukatlah nama Abah Uso dasarina ge pas puso we agung beda jeung simkuring pas oplet simkuring mah leutik awak nikah mata korosina ge teh kudu badag simkuring mah lemet teh da nyesuaikeun jeung bujur udah mau nyat udah bujur segede kitu segede kieu kudu diwadahan kana korosina segede kitu jika manuk pieu cicing dina gajah teh katutupan aing dipoto teh manamus jelemana teh nu aya dengan korsina we kahiji kitu lan kaduana ieu bisi saru kulit jeung warna korsi sabab pulas magrib batak ngahaja baju hideung kopeah aya hideungan sarung pulas hideung ngarumasakeun supaya kulit nonyol katempo minimal ramiang-ramiang atuh gitu dan kanikmatan gitu awak leutik hideung hirup keun bae keun bae dan perlukeun malain badag jeung bodas hirupna tuh syarif ajaran
najan gede bodas ge bohai wah ngapleng mah mana naon teh totale da pikiranna kadinya permen set ieu teh kade ulah sebutna cenah jorang lain jorang ibu anu mikirna kadinya da ieu mah keur nyaritakeun awak sungkuring nya leutik nya beug awakna ge leut keun bae anu penting mah gede kan hanyaan gitu kan pikiranna kadinya nya beresam kembali oke terhilah prakersana Bapak Kepala Desa Bapak Camat Bapak MUI Sekdes Sekda Sekmat Seksi loba teh sadayana we kaur-kaur nu dipihormat ku simkuring wabil khusus managara we Kesatuan Republik Indonesia urang doakeun kabeh doakeun ulah diwilah-wilah pan urang masuk dipilihan ngadoa teh nu bageur didoakeun nu henteu wah aya didoakeun ge sing cilaka ulah teh ittaqu da'watal madlum walau kana kafirun nabi geus dijelaskeun kade sing sieun anjeun ku jelema nu terdolimi doana diijabah sanajan kafir buka we dina Quran saquran eueuh dina Quran jang ngorek-ngorek kesalahan batur jeung kakurangan batur asup mah jempling kadayana sing dipapari ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala amin alhamdulillah pan geus mulai muncul anu dipikahayang jeung hate teh mulai muncul rame viral reste tak doakeun sing terus anakan sing terus anakan sing terus anakan amin ya Allah ya Rabbah oh eta naon dieu teh mah anakan oge teu hila para panitia penyelenggara ieu acara wabil khusus sadayana sing kuring teu tiasa mapai komo sasalaman mah pangapunten sanes sombong sing kuring teh ari kahoyong mah mapai insyaallah rabbuna ala nuril mubin kan iraha tapi na kapangu nya nu paling paur mah anu nyulik sing kuring teh da lumayan kieu-kieu ge ai hit Miss Ahmad Lutfi hitam tapi manis ya lumayan jauh sadayana masyarakat ku Allah sing ditambih-tambih kacageran di mana geus cager mah sagala ngeunah rek gawe ngeunah rek dahar tolab ilmu coba gering mata kula kabobodo teh nya kasamaran tilngal ceuk tadi oge inna sayyidan ni'amid dunya asihah nikmat rajaan di dunia mah cager keur cager mah dahar jeung gepuk make soto ditumpangan luhurna enog ngeunah ajaran gergering pak dang jeung paria pait jeung peuteuy bau mata rugi cenah geuning urang belah dieu mah kamari nu panen peuteuy bau kabeh gitu oge teu hilap sadayana nya nu icalan kabeh we lah pokona mah urang sadayana ma assalamah wa fi amanillah amin hariring sungkeman batin heulang lembutan poe kebeku wangen neseh bulma presiden okatlah najeng jing kuning kelor warna siumut cari cangkas hayo kebal ngarek-rek kana namun jeung jing titing mentil mun siang sarang kang remang Wakar manyereng ngembang pagi aku pang pagi aku moyangan datang ya tapi lari ngalet ngekenya bandang kumat-kumatnya tak tidak ya para panitia gerak persiapkan kopi kapa itu turn MC jeung hadro sim kuring maka deh muhajir ieu mah ansor tadi
atuh kual sakituna teh kalimat nu paling tepat teh kalimat nu paling indah teh basa lagu utama lintang tika jadi urang samyanggah kena kekina puji kana masuci hakikatna puja kana makawas adu masar hariring lain anu kuring heulang lain anu urang hariring keguan anu bahuning heulang keguan anu bahunang dalingtingna puja anu matrina nyambuang lain ka di atas urang sanggakeun ka Allah masuci tur heulangna pujian janten parias ning rasa nyambuang lain ka di campa ka urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla dumasara kalayan irodah inayah mantan alam gah takdir bisa dipungkirkan dan bisa disinglaran titis tulis tiajali kiwari wajar utami ina mangsa utama urang senantiasa dimukul sen kali kamu pertama wajah sen kali wilayah urang ucapkan syukur tulisan alhamdulillah alih tikituna tekas lip tina tekas serap tina ada serawat roh seram Allah ay makruhan bitari bersapa posna masing mayang ngagelenggang masing ngocor ngagulon tarik kocorkan dikecerkan diaurkan diterlopat menjadi gasapan kini taku pasturkan kebijatan mata pulang Allah Nabi terpuji Rasul penunjul Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadan kalih kantan kakulawargina ka para sahabat para tabiin atau tabiin malah mundar sing parat mapatu ka urang sadana selaku mata mugi-mugi urang sadana masih kata terang ka belateran ka semar ka bahasa ka berata ka watan ka rahu ka paku ka kala ka sangit kapayungan katang tayungan ya ini ngengengkeun syafaat mantena amin ya rabbal amin ya rabbal jauh gerak cunuk nganggeura datang sumbangan paling pekar gerak kapayun margi ieu belah luharna masih kena kosong ulah sieun atuh kuing mangga nu paling ditu gerak majeng ka paling dieu ieu kaula keung jauh mangga gerak kapayun ieu ayat dua kan nuhun kagak kade kapak kades ulah poho sesawe naon ibu ini dua gang tayu hasilna teh geus bijil lagu nama aya di dieu susuguhna teh naon cau menang nyeupan Hui menang nyepan, waluh menang nyepan, wah, la ilaha illa kamarana atuh, tadi, tuh geninganna, tadi orang, ayah nadus, nah lain ngomong ke nadus, mamah lagi, iya mah di urang susugu asongkeun kaya tentang mararawa asli itu kan, abdi mah gaduna teh sepan hui dikeun, ngeunah teh. Jauh ada penyakitnya jemal olok duit ada teh ngoyak gede hitut genah deh balik teh limaan di imah jadi musik ting ting genah kata icuna joget tangkura genah jadi gitu alah sok ieu mah urang ngobrol lah sakedap ieu mah urang ngobrol, urang amparan, dadasaran, dadamparan. Sabah beureun urang teh tadi geus dibahasakeun ku Ketua MUI, oge diselenggarakeun di acara teh sanes kepala desa nu ngayakeun tapi geus sadayana hasil rempuk jungkung sauyunan, hasil gotong royong babarengan. Apal teh eta? Rempuk jungkung sauyunan gotong royong babarangan rempuk jungkung gotong royong temalan pak solale bapak-bapaknya bapak nanunutan la ilaha illallah so kurang telarilah kapalipun kali juga yung nangtung saha anu nangtung kita lang gitu ya ilaha illallah nya teh abong leutik kota katempoing nangtung
ngahaja simkuring nangtung naon sabab kahiji bisi simkuring teh nu anu mah simkuring aman aja simkuring teh nangtung. Tablik akbar dan istighosah 20 April jam 20 2020 dengan ketahanan pangan gitu aya kehakanan dan kemandirian beunang eno mandiri sorangan kalapa hungkul kita wujudkan masyarakat desa Nangleng yang makmur dan sejahtera. Pangapunten Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa simkuring di Palieu. Punten. Kapengkerang. Punten bisa. Pangrasa punten Kapengkerang. Saya mulinya abdi Sali Budi. Penemaran euy. Ada foto atuh. Tuh belah ditu aya copet. Ke si cepot uing di halangan ku saudara di tega deka panitia teh euy. Asuban teh foto uingan. Sore teh aya na si cepot teh nonghoy. Nah. Terus geus sok urang papai heula ieu. Disebutna ge ieu teh cenah milang. Lamun bahasa gaul beh tengah manaon milan. Bener? Bahasa dieuna deui ulang. Tah bahasa urang mah milang kala. Keun tong disalahkeun nu nyebut milan bener. Nu milang kala bener jauh atuh bantuan. Sakali deui nu milan milang kala ulang tahun ulang-ulangan. Tah teu bener. Bener kabeh oge. Nganu marebutkeun kabeh eta ta eta teu bener mah. Cek uyu nu bener cek uyu. Ta eta nu marebutkeun eta. Sok urang papai ai milang teh hartina ngitung. Ai kala teh waktu. Tah kabahas eta mah. Ari milang teh ai kala jadi milang sabaraha tahun 300 tu geuning dihitung urang teh mata aya weh sasajen sajen ajen mata kalapa tah nya kan ari kalapa teh menurutkeun bahasa-bahasa sepuh beh ditu mah dua kalimat hiji kala dua pa kalapa dihijikeun naon ai kala teh ruang ai pa teh waktu jadi kudu aya ruang waktu lain disuguhkeun ka juri dia teh beukieu sasajen ajen silih ajenna laras itu nya sok we akurkeun jeung urang silih ajenna mata ulah sok nempo kana pakaian batur tempoe pakaian urang lamun jelema geus nempo kana pakaian batur siap-siap gering nangtung ngalang layu tidinya teh mimitina teh sok batur meuli kulkas gering panas batur meuli motor ka dokter ta eta teh nu sok ngaca bercermin kana pakaian batur geus puguh urang boga pakaian dar ningali kana pakaian batur leres tak kitu sok urang itu berarti dia berhubungan jeung waktu mata dina surah Al-Asr dijelaskeun sok awas sasarengan Bismillahirrahmanirrahim Ibu makloh baca wal as innal illal ladzina mudah-mudahan dia aya urang canak ibu urang mudah-mudahan sing jadi hikmah ka urang amin ieu mah kalamullah tos nyatanya
orang ngobrol lagi wes sedih we mengutip bahasa Milang kala menghitung waktu. Wal asri wau qasam. Berarti demi bahasana teh. Demi masa, demi waktu. Allah teh bersumpah dengan make demi waktu. Buka we dina kitab Lubabun Nukul fi asbabin nuzul, eceu sing digejan. Saur Al Imam Jalaluddin As-Suyuti ditingali asbabun nuzulna geuning eta aya teh jang negaskeun urang Bani Israil waktu harita mun waktu asar teh sok silih siaran ceuk bahasa di dieu mah. Silih siaran we waktu asar teh ngomong anu teu manfaat. Sok aya di urang asar-asar silih siaran bari ngomongkeun batur tapi kotok lancung gitu ya. Hah? Kapan ayat tai hayam, ayat tai kono, ayat tai kotok, ayah lamun tai hayam lumayan laku tai hayam mah. Dipakai ngaberak gini. Tai hayam gitu. Geuning eta aya tai kono mah buleun teuas. Eta tai kono. Naning cenah apal simkuring mah keur leutik baheula nempo aya. Naon teh maju ceung teh kitu guguruntulan ka ditu. Hor si hore teh tai kono. Aya nu ngadorong nikah anakna teh hideung. Tah nu kitu teh jelema aya we nu ngadorong ka karek ngagorolong siti kono nu kitu. Aya deui tai kotok. Mayoritas tai kotok mah lancung ka kitu teh. Tai kotok lancung. Dia lebuan tah beres. Ka di lebuan. Ku tisu aya mah diuapkeun. Eta teh ka lamun ku urang ieu dicermati ka tai hayam bakal jadi hikmah paingan. Saur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah dina kitab Al-Gunyah karanganana lamun jalmi geus ahli Allah naon rupa nu katempo bakal jadi hikmah dikotok ke jadi hikmah. Nya eleh keneh ku bujur hayam jeung careuh. Nah kumaha bujur careuh mah lumayan bujurna oge manfaat aya kopi luwak. Terus gitu ajaran sadesana ngeleng marondol dalaran kopi. Cek kepala desa teh hayo cenah marola kopi hek lalag-lag ku bapak-bapak. Hek ge marondol tanean. Jieunkeun kopi. Hek jualan potona teh bapak keur melengku we kieu. Kira-kira laku. Cap taon ya? Cap jongkok. Dan jigana memeh minum nanti nggak bayangkeun heula. Itu coba cap jongkok eta pantas we keur melenyuh bari udun kikas. Alah itu eta wal asri demi waktu asar demi masa waktu kunaon ya waktu nu dihitung ulama-ulama ahli hakikat nguningakeun nu ngaranna waktu as-saatu aqwanu minadz zahabi wal fiddah kade waktu teh lebih berharga dibandingkan emas dan permata. Poe ayeuna kade ulah nepi ka poho lamun urang poe ayeuna ceuk urang teh geus amal naon ya waktu ayeuna detik ayeuna geus amal naon ya ceuk urang teh tadi hisab dihitung maka dijelaskeun dina Tanbihul Qafirin karangan Al-Faqih Abu Lais As-Samarqand Atrafi As-Samarqandi dijelaskeun aya Abdullah bin Umar berpesan ka Mujahid kieu ya Mujahid sur Abdullah hei Mujahid ceuk bahasa teh mah hei Lutfi tangaran simkuring teh Ahmad Lutfi Asy'aroni keun bae teu nanya ge
Ahmad Lutfi Asy'aroni baheula mah warisan ti sakuma Ahmad Asy'aroni di lemur sok di Roni naon cenah rorongkong nikreuh da kunaon pagawean ngarit baheula ai karung burung jangkung ai awak leutik ari karung katingali leumpang na mana nu manggulna disebut rorongkong nikreuh tambihan ku pun guru Ahmad Lutfi. Jadi Ahmad Lutfi Asy'aroni ngan aya gelarna pangarsa ajengan MUI Bapak Kepala Desa situ teh ujungna teh SAG MAG SH kade teh eleh tenang ya dibereng gitu SAG MAG SH lain MBG gitu SAG ari SAG di mana ti pesantren kepanjangan tina santri anu gagal tak ieu. Lamun MAG di sekolah murid nu gagal. Ngan SH senang hirup. Nya batur mah 10 tahun hayang nepi ka kalapa teh we nya kakare ge 4 jam geus aya kalapa kuning. Tah ieu. SH teh senang hirup. Laras kitu. Matak hitung ya Ahmad Lutfi. He urang desa Nangleng di mana aya poe ayeuna detik ayeuna menit ayeuna penting ayeuna tong ngadaguan ngarep-ngarep penting nu isuk buru rek amal malam ayeuna mun rek tolak cicing malam ayeuna ulah waka mantong mikiran isuk-isuk mikiran kumaha gawe da batur ge gara we naha begitu fa innaka la tadri mas maka goda sesungguhna anjeun moal apal ngaran anjeun di poe isuk ting bakal jadi saha asuk ta euy nah hene laras itu tadi mata 2020 genep desa urang tadi nu dijelaskeun tong mikiran nu kamari tong mikiran nu kahareup ayeuna nu keur diranapan buru ieu desa urang bangun. Nah cenah pan geus aya bangunanna eusina dibangun di mana barometer jeung ukuranna kabeh ge aya dina salat. Leres kitu tah euy beunang ieu euy sadayana aya dina salat. Aya salat teh sabaraha darajat lamun berjamaah teh? Sabaraha? Cintari atuh. Oh, hayang make wayang. Oh siap. Sok make wayang atuh cenah euy. Sok parasangkeun lah. Ngan beda geus make wayang mah. Lain. Beda we da ngesa beuina oge. Nya. Eta ari nu bieu mah cenah tadi sore MUI cenah ieu mah tadi ngongkosan da ngeus bieu. Wal asri dibaca dinya. Eta teh jang ongkos. Beda deui jeung wayang mah. Nya. Heuh eta. Ieu domba uing ongkoh, wayang ongkoh gitu. Heuh nu ngomongna maksudna kade ulah salah. Sok bari maju. Urang dahukeun keneh eta berjalan uing maju. Jadi 27 derajat. Ciptakeun ieu urang. Di mana can 27 derajat teh? Eusina teh heupan di imah mah lamun sorangan ukur sadarat. Lamun ka masjid mah cenah bapak-bapak eta jadi menang 27 derajat. Hiji masjid mah netral. Naon kanetralanana teu milih cacah, teu milih menak, teu milih fakir, teu milih beunghar henteu. Sugan ieu mah tentara cek tentara. Mohon maaf Ustaz, saya tentara balak non balak 7. Non balak ini. Oh balok. Saya balok 7. Sedangkan ini RT, saya harus paling terdepan gitu tadi masih. Ciptakeun di desa Nangleng. Ciptakeun di desa Nangleng. Rek cacah, rek menak, rek nu beunghar, rek nu miskin, sok ngahiji kabeh ibarat urang keur malik ka kiblat. Mata kiblatna pasangkeun ku urang dina hate. Masjidna tuna urang dina hate. Satu komando
babarengan teu cacah teu menak rek pamuda kabeh ngahiji bakal menang. Lingkungan itu disebut framing. Naon framing teh? Lingkaran. Aya lingkaran leutik, aya lingkaran badan. Mana minimal lingkaran leutik di imah pamuda boga pimpineun jiwa jeung ragana. Lumpat rumah tangga boga pimpineun saha bojona jeung anakna. Naik jadi RT, jadi boga pimpineun nu mimpin di SKR. Tean gitu atuh. SKR tah gitu. Bapak lurah jadi kepala desa nu mimpin SKD. Bapak RW nu rancage kana gawe anu mimpin di SKR. Naon? Cing jelas atuh. PR-na cing jelas. Heula. Bapak RW tuh RW jeung simkuring ge. Bapak RW nu rancage kana gawe nu mimpin di SKR. RW-an gitu. Tuh. Jadi mimpin kabeh. Didinya ta urang. Framing teh ngalingkung. Pamuda cek pamuda, hei awak. Nuduh kana leungeun, hei leungeun. Hei panon, hei ceuli, hei suku. Bergerak anjeun teh pamuda. Subanu yaum rijalul qad. Anjeun teh generasi di masyarakat eta udah meng palehe wae lamun kolot boga sawah buru-buru tuturkeun ka sawah diajar macul. Panayeuna mah geus embuk. Diajar macul, wah mending keneh gawe menang duit jual mah sawahna beak. Gawe teu ditarima sawah dijual. Leres teh. Baheula mah ye baheula simkuring hayang ka sakola hayang ka pasantren teh baheula pan simkuring dikeureut. Dikeureut simkuring teh keken. Teu percaya? Astagfirullahaladzim. Bening percaya we akang ah. Abdi dikeureut. Heuh eta dikeureut kan. Heuh dihitan atuh diidar. Heuh eta disunat. Heuh bener. Tapan baheula mayoritas dijagangkeun ku kolot teu make bengkong. Oh. Korot. Geus kitu teh aya nu nyecep. Eta hasil cecepan ku kolot teh dibeulikeun kana domba. Geus dibeulikeun kana domba simkuring kelas 3 SD teh jangta urus domba euy, ladang sirit. Pan ngawulang baheula naon ladang sirit. Can apa? Diurus sakola SMP. Simkuring ngajual domba. Naik hayang ka pasantren ngajual deui domba. Ladang. Eta kitu. Teu kungsi ngajual sawah, laras teu. Da urangna aya kadae, ari ayeuna mah lain ayeuna. Sok urang ciptakeun berkarya, yuk pamuda siap berkarya siap. Ulah gengsi leungeun pedah aya sasangaleun ulah. Ulah gengsi yen ieu cok roromeh. Entong roromehkeun. Da lalaki. Roromeh cok we kitu. Roromehkeun sakana teh. Roromeh. Tong era da ku Allah ge ditempatkeun da masing-masingna kunaon nu sok dilembur ka kebon sok roromeh sukuna. Oh eta lantaran supaya ngurangan kana kaselipan lamun keur leumpah. Kan sok selip suku teh. Ai roromeh mah minimal ngaut kana taneuh teh kitu salip. Nyacak bedah. Coba lamun di dieu rapi roromeh da ngagulusur atuh. Mata katempo baheula mah anjir ieu tapak si jebrang teh ieu. Malah simkuring gadung rama almagurlah. Bapak simkuring teh lalaki, Pak. Nya, indung awewe. Eta simkuring lamun uih kapungkur nuju aya ka daerah Bandung. Simkuring mah sok mencetan.
ayah mana nu hoyong dipencetan kulut pi canak henteu canak sampean diusapan ku simkuring Gusti pas nempo inung suku lain mengkol inung suku kolot mengkol asal lempeng jadi kagigir ya Allah cek simkuring meureun ieu baheula anu dodoger neangan parabjang simkuring Allahu Akbar heeh teu mengkol pan geuning namahan kana ke depan bapak simkuring mah purah naik sigai nyadap nyadapan mayoritas inung suku teh mengkol dia nya papai kana panangan Gusti Robi yuk karana yuk galede Gusti yuk anu ngusahakeun naik kana tak Allahu Akbar jadi kos badak culaan tuh katidinya urang teh ulah lalawarakeun mata berkarya pamuda urang masyarakat sok berkarya 27 derajat asupkeun ta salat teh hasilna ngariung di masjid ngariung di majelis masjid jami ngariung di desa kabeh inspirasi asupkeun yuk lamun aya tanah nu kosong garap ku sarerea tah eta nu hade mah betul tidak satuju teu ketahanan pangan kadek doma kudu boga matak alhamdulillah simkuring ge itiba guru simkuring pangaresa cenah ajengan abdi derek ngurus doma ngan dilakian mah ku doma we cenah ta eta kae da lagu doma-doma kuring mah eta filosofi sok tasauran wasmar badranaya dina danget ayeuna anu baris netelakeun kana naon rupi pembage anu aya hubunganana sinaran ieu peristiwa wasmar badranaya nampi pisaur nyaeta ti Raden Gatotkaca mana Gatotkaca aja sorban teh ka wajah teu nya teu moal sorban dari kiai itu dah nya tah eta we Gatotkaca pimpinan gitu Pak Kades nah Gatotkaca jang siap jang musikan jang nah Raden Gatotkaca ngapung luhur ngapak mega ilmu dicangking ku anjeunna nyaeta ti kawit ilmu waringin sungsang kalih kuku pancanaka anu kengeng warisan tinu janten Rama Raden Wiba eta angin nebak kana tatangkalan pating hari di barengan ku manuk leutik manuk badag malih sato leutik sato badag ya itu tong-tong tuh pakai eta we bohong itu sok pan ngapung Gatotkaca masuk haji tong lau-lau teuing atuh tah kitu sok kayak heula encan tak pan ngajudi dah sok balikan deui ya oh siap oh lah kulau hilaunan barengan kaula ngalengka sekali deui
alengkah kaula teng teng siap sok wala tersangka ya budak sadang eleng kadewe awas sampai buat berparawan aduh kades hampura ibarudak candi saweri gede kaciri leles ibarudak lupang jangan lupang yang ngus ngus Rama Dewa aya pikir sauraut wasman badana ya yop kapayun jalikna bangga gerak kapayun cing we gatut gasana di dieu jangan sepi wasman yop kapayun wasmar badana ya nuju menekung kanu magung mujabrata kanu makawasa anjeuna nampi pisau berkali pisana inu janten Raden Gatotkaca tempo sujang yewa tengah seliwat juragan anu kusilain kalah dimusikan kene cu aduh Raden Gatotkaca juragan anu Raden Gatotkaca aya pikir naon ngalinggih gini sira aduh menikah model kieu benten ari pamarentah mah meuni seungit ka kalek-kalek parfumna menika malah hungki agan kade tina atos ade kan gagawah teh ieu mah asli kaula meunang meuli tadi nya ari uang mah ieu pilih we kumargi ieu teh sagede geuning para sahabat upami teh aya kapentingan dina urusan kanagaraan mah agan tarawan wantun lamun urusan pribadi mah najan lampu dipareum panayeuna mah geuning tos wantun ieu nu di desa aya mobil sok dianggo apeng dianggo kilir teh kenging teh agan wis pula tarik teuing teh da imah ka agan juragan anak yuk waduh mohon agan widi ieu uang cari widi mangga yuh pot nakahareup ulah lila teuing aya hewan ya kapayun dia datang dari Jakarta so prung
naon yuk sebut ayo coba naik bau sih kan daun ari pelipong kerja saha meni juga naon jadi teh manuk naon eta tunggul gitu kan yuk mun budi akan budi kali yuk ini dia nah cici tuh dia tarang poe geus ping bari taya jadi lamun teu digerakkeun mah moal maju-maju wayang ge alhamdulillah we jang geus meunang meunah nu nyen di bapak camat wios terus we dititipkeun we jajan di MUI jika anu gocap teh tulus kan ari juragan anom yang ngalih gingsir kawa teh nun teu orang naon gaul leres sareng kapun anak yang sasaing ieu uat teh asa tetegeun uat teh meuni asa dibentar gelap tengah poe gitu rawas kacida malih-malih geuning ieu uat teh meuni ingis ku bisi rempan ku uat dipilari ku masyarakat modal kieu seueur kacida mun ieu gaul tong panjang-panjang teuing agan paris penting gaul atuh tak ieu jelema teh ugi can Agus ngomong teh sok megat kana caritaan batur teh eta teh sok tara bener di kaharup teu bener kumaha kan teu bener ari kaula ieu sebagai tata dina kanagaraan sedangkeun ieu kaula teh cenah kedah ngebarkeun kedah ngajelaskeun dina naon rupiah kaula teu salem kumargi kaula mah lain ahli kaula mah hanya kadar katitipan di masyarakat lantaran tadi geus ngadau yen kudu rancage naik sama-sama tinggi turun sama-sama rendah kalau jalan sama-sama bergandengan tangan leres akan ari nu ngaranna dina kumpulan mah leres ngaranna ge berjamaah uih deui ieu kana berjamaah di mana geus berjamaah mah al jamaatur rahmat di mana urang sok naik berjamaah maka bakal nimbulkeun jeung ngahasilkeun nyaeta kana kasih sayang nu disebut rahmat ai rahmat teh nyaeta riqotun fil qalbi nu bijil jero-joina teh dina hate nu disebut al-amin naon ari alamin al-amin teh nu disebutkeun nu gelar dicangking ku Muhammad jero teh jero kan kali ngagali sumur jadi Muhammad teh nu gelarna al-amin mata bawa ieu Muhammad teh dina hati hartina rek dibawa ka mana wae eta gelar disebut al-amin tabligh sidi patronah amanah lamun teh mah dibawa ku kiai moal jadi kiai anu lanjut lamun dibawa ku pamarentah moal jadi pamarentah anu lanjut lamun dibawa ku beunghar moal jadi beunghar dit lamun dibawa ku pakir moal jadi pakir anu ngaranna pakir na Rasulullah lantaran geus amanah jadi didinya pamitennya leres mata tujuanana ieu ngariung kabeh yen supaya ieu teh ngahijikeun ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang karwana nu caket gerana ketanu deukeut gerana heusan gerana prak geula tingali ciri ujur satangtung diri back to basic ibda bin nafsi dina awak teh moal aya hiji makhluk nu moal bisa bohongan saha eta teh hate jadi ieu nu ngaran hate
mah lamun urang hitut teu kadenge ka ku batur ngan miningan ka era maneh hitut henteu tapi hate aku laras pisan laras kitu laras kitu bisa nah jadi lamun urang geus nepi kapal bahdinya maka ieu jabatan moal di aku ku agama boleh aku kumaha moal di aku berarti ieu titipan tinu maha sagalana mana nu maha sagalana teh nyata Rabbul Alamin nu hartina manguruskan sakabeh alam ieu teh mete luhur saujur rambut ihram sosok dampal di gigir sagulincir di tengah saya aya rambut salman amak ada sadawi gan eta teh sadayana hak ayeuna ulah jadi tegaduha abdi lain tegaduha ngan hidup mah sebagai pemimpin anu bakal jadi wawakil rakyat ulah nuhun mangga ka Bapak Camat geura kapayun nyada artos titipan teh Camat we anawe kena dikapayunkeun mun oge Bapak MUI we anawe tuluskeun anu wacap teh jang santri nu hadoh nuhun kaula ipamit lemah mangga dan mah kaula balik lamun candahan deui balik eta aduh aya anak ya awin aduh cuk aya anak eta geuningan aya Bapak Camat mohon pangarsan alhamdulillahirabbil alamin Allahumma tawil amarahu amin wa sholli asadahu amin wa nawir qalbahu amin wa siramalahu amin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin 200 ya tenang cuk jeung uang mah da titipan matak terima kasih geus ditarima dikasihkeun deui nya ujang ya naon Pak kunaon lain ngaulang wae can dibere Pak pan geus ya ulah kitu ya era mangga atuh ka Bapak Sekdes nah di Bapak Baswedan da aing nyebutkeun ulah kitu era na di Bapak gogorowokan make tilam cuk naon tilamna tilam naon ge ari make tilam mah jang moal kaciri matang aya sirim simul siloka kali sasmita eta teh jang simul jang nutupan pan urang teh geus diparentah udzullaha wa antum muqimna bil ijabah kudu maksa ari barang perintah anjir bisa we ari kolot ka budak mah ulah dihakan cenah eta tungirna bisa dipangungirkeun disoregeuna Jayanti oke heula Jayanti mon oh gitu tuh geuning usuk aduh ieu teh pangarsasa Bapak Sekdes jazakallahu orang kasir biar uro hatur nuhun Bapak Sekdes mudah-mudahan sih ditambih-tambih deui 50.000 nya cici mana kosong malun min sodakotin balias dan ya sudah disodakohkeun ieu take teh dipasikeun deui ka santrinya maka nambah deui sok urang ciptakeun ieu tina berjamaah nu tadi cuk nu tos diuningakeun wal asri innal insana lafi husnin jelas sakabeh manusia teh lafi husnin yakin aya dina karugian ngan aya illa istisna illal ladina amanu hiji nu iman nu mana aya nu iman sok urang asupkeun ieu supaya langkung majeng ieu desa supaya langkung makmur ieu desa supaya langkung peduli ieu desa lain wungkul beresna sabelah tapi supaya sadayana
di antara nu tadi pisan dawuhan Kangjeng Nabi, di antara nu tos diunggalkeun tadi di payun, la yu'minu ahadukum tu geuning. Illa ladina amanu ta asupna teh. Nu mana nu iman teh? Nu iman teh nyaeta dieusian antara iman mah pasti sapaket jeung takwa. Iman unggul teu takwa moal eusian. Tapi di mana eta jalmi takwa pasti eusi iman, matak sapaket iman jeung ta eta. La yu'minu ahadukum can sampurna cenah kaimanan eta jalma hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lamun mika cinta ka tatanggana, ka dulurna, can siga mika cinta ka dirina. Eusikeun moal aya nu nyaah ka dirina lintang ti dirina, moal aya nu nyaah ka keluargana lintang ti keluargana, moal aya nu nyaah ka RT-na lintang ti ka RT-na. Kitu deui moal aya nu nyaah kana desana lintang ti ku urang desana. Cintai kersana desa ngeleng ku orang desa tak eta kahartos hayang makmur ieu desa teh moal ku urang desa mana ieu teh pangrasa teh belah ditu teh Cijati naon deui ka itu Bojong Mekar naon deui Dharmareja naon deui Aceh mana di Bengkulu moal nuduh komo ka desa Simkuring mah moal daripada dibikeun ka dieu bantuan desa ning Simkuring. Jadi nu bakalnya kana desana lintang ti orang desana seperti diri urang mencintai diri urang teh nu bakal mencintai diri teh lintang ti diri urang. Suku kita jong nu nyeri saha lamun desa yeuh aya codeka urang teh kudu ngilu naon? Kudu ngilu ngomean. Ulah silih tudingkeun. Nya ucu. Pan ieu mah sok nuduh teh kanu jauh, sok nyawang teh kanu ana. Sok babarengan sadayana Allahu Akbar tuh. Oh cacah menak ceuk imam Allahu Akbar kakarak di tukang. Allahu Akbar punten cenah itu mah da gelarna ge SHG MPD ari nu jadi imam teh RT acan punten cenah nu tukang heula we teu bisa. Laras itu ta eta bawa da barometer nanti dinya kabeh. Mata lamun ieu sadesa can bisa silih ayeuna ciptakeun ekonomina, ciptakeun bisnisna, ciptakeun kailmuanana geus puguh aya MUI nu ngabentuk framing besarna, aya deui di lemur framingna kusaha ku DKM ditepikeun ka mana ka RT, TRT, ka RW tuh eta kabeh geus ngalingkung hijikeun inspirasina yuk bawa ka mana ka forum umum pan terwujud ayeuna model kieu nya. Ibu bapak teu ngahiji boga budak moal sakali deui. Ibu bapak teu ngahiji gaduh budak mah. Der teh kawin salaki di luhur para pamajikan harapeun ranya. Kira-kira jadi budak mah. Hah? Jadi asa teu ngarti cu. Paling oge jadi tokek. Jeung cucumu beurit kayak gitu teh. Heeh, sieun. Naon deui? Heeh, tongo, naon deui? Sok we rupa-rupa. Ongel. Tuh nya lucu. Eta teh akibat sewang-sewangan. Ngan kade yang ngahiji tapi teu barengan Rahman Rahim sesuai Fatihah teh eusina teh anan. Padina Fatihah teh Allahu Akbar ta salat takbiratul ihramna. Tayu kade ketika urang keur takbiratul ihram Allahu Akbar. Ari Allah na ka mana? Ulang urang teh.
Lah siapa liur euy. Tapi ini maliur atuh. Balik ngaji teh liur. Nya. Kapan ieu urang mah teu ngarasa salat, berarti nu salat teh saha Gusti? Ta eta urang teh digerakkeun ku ayeuna lamun jelema geus teu mi Gusti kana salatna geus teu manggaran kana salatna, maka moal ngarasa sampurna dina salatna. Harulang euy. Tuh siala lieur. Nya. Allahu Akbar gerentes teh dina hatena Allah teh nu maha agung. Urang mah maha leutik, maha lemah, maha eueuh nanaon. Ini teh ka kebon melak tangkal cau anak cau da melak cau nama guru. Heueuh. Borok melak cau nama. Tah mun melak jantungna tah rada kudu dibawa ka rumah sakit. Nyaucuh. Kosa kadang monyet. Tuh nih. Ketika Allahu Akbar usaha urang kasam urang berikut jeung doa urang nu can berhasil ceuk urang teh inget kana takbiratul ihram Allahu Akbar da Allah maha agung mah urang mah maha eueuh nanaonan kardi teh kardi tah teu cicing bapak-bapak pada nyaho cenah mun geus kardi ngeusan moal ieu mah moal. Jadi lamun urang geus Allahu Akbar numpuk tatanen urang pelakan pagawean urang can hasil kade ulah nyalahkeun kana pagawean lain eta salah nu pagaweanna tapi di antarana nandakeun yen urang mah teu walakaya teu daya teu upaya paca Fatihah genah mah mata aya MUI ge di dieu teh supaya imam-imam di dieu teh tah diseleksi usaha UMU UI diseleksi ame ulah jadi piomongan pan ieu mah aya dereng imam mandat diseleksi tak UI atuh jadi piomong hayo debat naon cenah kamari mah cenah Fatihah teh kieu bismillahirrahmanirrahim bismillah we tuh mata seleksi ku MUI tajwidna keukeuh we eta meskipun lain eta nu bakal nepi kana maha kawasa tapi secara hukum syariat eta geus jadi wajib ain syariat tarekat makrifat hakikat angar we ilmu fikih ilmu tauhid ilmu tasawuf ilmu tafsir tajwid ngamalkeunana fardu ain ngaji mah sepakat ulama kabeh teh wajib kifayah ngan ngamalkeun mah angar naon yang dipilih jadi lebih hareup model dalang aya panayagan aya alok aya sinen kekeh nu nyarita mah saha dalang kudu aya dalangna di masjid saha nu bakal nyampekeun nu pasohah ceuk ulama fikih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raos deh. Kira-kira ada komplain moal mamu. Moal. Coba kieu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya kan gue wakop lain, kotok lain, masalah lain. Komplain lah. Laras deh. Nah hiji di dinya teh tah diseleksi yuk babarengan cek syariat. Nah tah ieu tah moal aya piomongeun. Moal laras deh. Ngan sing sadar cek tadi di mana jalmi nu daek dikomplain mah pasti bakal aya perubahan laras. Tuh gitu. Widi heula wah. Tas wengi wa mah kasebut. Cuk, bapak bade we heula ya. Mangga Pak, laman tok hidup. Terus ada bapak nama. Alah, tinggal dewe sorangan itu. Sakeung dewe. Wah, ieu.
begitu disadar nanti minum cai. Sa, ya kaulang urang mana? kaulah teh urang itu urang Urang nangeleng teh. Urang nangeleng. lain kaulah mah urang di kerupan para denawa Para denawa kaulah teh anu sok balik panggeulana ya iya. Lagi juring begitu euy. Kade da juring teh mah. Sabab aya Pandawa aya Kurawa teh. Tah si eta mah cenah tina golongan teh Sang Hyang Rancasa, kaditu teh nyaeta para juring. Nu termasuk para buta. Engke bakal aya gede nya. Ya sagedeung deui bakal datang para juring mah. Sabab urang teh anger dikugunti cek tadi ye kade ayana si eta jang ngukur karena keikhlasan, ngukur karena keyakinan. Leres hese pan sadar teh mah kasadaran teh hese matak di mana jelema geus sadar tah di dinya eta jelema puncakna kahirupanna geus kapanggih si eta teh sadar yen abdi teh aya tanaga, sadar yen abdi teh teu aya panguasa, sadar yen abdi teh geuning teu cukup ku sasoranganan. Berarti urang teh kudu rempuk jukung sauyunan gotong royong bebarengan dan ciri we dina awak urang. Coba si eta apal si eta iya tah ieu heuh eta sok we si eta aya kahayang mah panon di kabuyal bucelik biwir kekerot celik pasirancung leungeun cacakar suku dateje bener teh tuku ngeunah teh bebarengan cek tadi pun bapa kade cenah dina bebarengan oge kudu aya Rohman Rohim hayang jadi teh dibarengan teu cukup kumpul ngahiji tapi kudu dibarengan Rohman welas asih tah didinya dulu kanu but nalang kanu sus ngajahit kanu tukang jahit atuh mun nya ngajahit kanu diteuleum mang pangjahitkeun kanu diteuleum cek diteuleum teh edan sama ditagahin leh duduk kanu butuh dalang kanu susah nyaangan kanu poekeun bari teu kanu leur bener teh di dieu tak kurang ngahiji sesarengan barengan Rohman Rohim jadina bertempur di atas kasur berperang di atas ranjang cai enak jadi anak teh lantaran geus ngahiji geus berjamaah di barengan silih asih silih asuh cek nu handap teh ya anjay cek pamajikan apa bebek hadieu dong mau apa dong ya kita kadong dong coba cari sok di mana geus kitu eta teh geunah cek pamajikanna serentang teh salakina hai ditewak ku salakina la cus tinggali enteng ditewak ku salakina la kap cus tuh pandeuh gue tadi dia tah pipi nanti yo jangan kayak saya lebih jero jadi tuh bawa karep lah jadi tadi luar tuh set tuh senang gitu paling situ mah benang di dia duaan tu jedeka tu ijana sana biar hota di mana sana minta cengeng enggak usah gitu jago geus gitu kumaha tengkas bawa ka dieu ka tukang set kael bus trojol pangresa ajengan nuhun alhamdulillahirabbil alamin terima kasih tuh menang hadro nya jejak 200.000
Alhamdulillah. Nuhun pangrasa. Tuh sok kalau tarawih tadi udah datang nya. Ada geus kitu tewak sak bawa ka lap dipaya bluk nang anak pamajikan di kitu da gitu. Nya bener teh. Ieu teu berguna ditewak ieu hulu hirup. Oh iya sirah. Tewak sirah hareup ieu tuh hirup. Teuing. Jadi kudu bisa ngamanfaatkeun dia teh gitu. Sababila kudu bisa ngamanfaatkeun. Wah, dimanfaatkeun batur. Bener teh. Tuh tinggalin. Mata sok itu tadi urang eusikeun. Di mana geus ngahiji barengan jeung Rahman Rahim. Kade ieu. Ulah aya mepet, ulah aya rasa nyaahan. Sabab urang di dunia keur ngabakti lintanti di akhirat ke urang bakal muka segala rupa hal anu parantos ku urang dilaksanakeun bisi rasa nyakal aya contona nyaeta saha tuh tinggali aya buta di handap. Nah tojol ya pan nu balik jam. Jak gendong kemana-mana, jak gendong kemana-mana, jak gendong kemana-mana, jak gendong kemana-mana, balik yuk jamaah gerak balik. Kasogok budak tukang ajo jing ala ajo jing ala ajo jing ala ajo jing ala ajo jing daun ujang tiris dan daun tadi asu oke heula urang nuhunkeun ka Bapak MUI oke sugan we aya Bapak KDM 2 pan Bapak KDM 2 mah nyaahan deudeuhan nulung kanu butuh nalang kanu susah. Oh gitu abah. Nya sugane Bapak MUI karunyakeun ka ujang yatim piatu. Pan ujang mah aja bapak. Ieu. Heungeuh urang bejakeun we yatim piatu. Apaan ulah ngabohong teh? Dajang duit. Ih abang ulah ngabohong teh pamali man gosa palai samini. Hartina Saha jelema nu ngabohong ada teh umat kami. ih panarikana duit teh mah sok loba nu ngabohong baca teh wargana 1000 padahal 5 siki. Oh gitu. Pandena teh mau budak teh punguh lain yatim piatu dibejakeun we yatim piatu dah yang hasil duit. Oh sok kitu nya abah. Atuh abah jadi kiai jika si dalang. Embung Nah, sieun. aduh abah nuhun. Jangan jatuh tulus ieu geuninganan Papa dek ke bahasa acuh abah. Pamanya ujang diacuh ke di calana.
Oke lah kurang ka pangresa dengan usok Ih abah ulah era eta mah aduh abah ulah eta mah sakurang tak aduh. kenal kudu dikitukeun ulah hukur nyarita di panggung kudu Rahman Rohim teh ari kurang ongkos sok kupulutus ka panitia da ngoblong Kade si dalang. moal sakali sih eta Ulah abah ulah gitu isin abah. Abah daun lain ari ura ujang mah gubrak karunya teh naon gitu. ulah gadunya Nya abah jadi holipah Khalifah abah Panabi Adam eta mah. lain itu ajengan ka dieu Mana abah? tadi hareup aduh pun guru era nyumpun aduh Nah, iya mah amplop abah gede sia ieu. Aduh. Amplop di MUI. Nuhun. Alhamdulillah abah. Geus diasongkeun amplopna berarti ditabalik abah. Sabab curiga ieu. Aduh, punten hadirin sadayana ieu wios di kieu-kieu. Kenainya, kena ada sembara rungah we lah. Ngan geus we sama dieu seurina ke di jalan mah ulah. Bisi ke di jalan hahaha bisi sate saredan kabeh. Mah, daun ari ujang kunaon hunul. apaan turunan sih turunan Gatot Kasyagi ngagerem turunan ti Bima hidup oge munul teh turunan cai Oh gitu abahnya. heeh Naon ieu geuning aya bunguk nyongclok. da eta mah poho ai Naon? harita teh maneh teh ceuk inung maneh teh pibulaneun Terus ai ku amah teh dilongok ari sugan teh moal lahir subuh hilain teh oh gitu abah. paingan cek abah teh eueuh jangan abah saeutik si orang meureun inung maneh teh kakerakan muntang murah ka handap kadadetkeun Oh palingan atuh abah harita teh ujang teh keur nongol. Kana. Nah aya halu cek ujang. Tak gitu abah. Pas begitu ujang teh keur kitu we nolol. sedena apa jeung tolol da kahalangan bungkus teh Nya pan ujang mah nolol. Ngelok deui we. Da kasuntrul. Tangah jeduk kana sila ujang teh. Oh paingan eta bener abahnya jangot abah. Tayeu ya. Jadi moal anu nyaah ka anakna lintang di bapana. Sakuba gunul anjeun angane bapa menyaah. Matak nu ngaranna bapa mah kudu nyaah. Nu dek miskina nyaah, nu beungharna nyaah, nu janggungna nyaah, ulah pipilih jadi bapa mah. Lamun jadi bapa pipilih pasti sisirikan budak nu kahiji kadua katilu jeung kaopatna. Di mana geus sisirikan budak nu kahiji kanu katilu, geus pasti eta nu katilu bakal dendam. Oh gitu abah. Nya. Ujang teh gunul bapa nyaah gunul. Ujang teh bubuligin apa pamanya? Atuh yang dikeureut ujang. Hengke heula wawartosnya ka pacamat ka bapak MC atuh nu di tukang kamu dikeureut gitu Ih, terkenging abah. Isin nya waktuna disilahkeun, nya dipenta duitna. lain duit bebe carek dikeureut pirang betul ngartieun Oh gitu abahnya. nya
urang teh ye nu ngaranna anak jeung bapak kudu ngahiji tadi ge geus dijelaskeun anak mah kumaha bapakna bapak sinya atuh ka anakna pan geuning kitu ieu teh bapakna sakabeh kitu bener teu bapak sakabeh matak disebut lagi bapak aing bapak dewek aing bapak ujang aing bapak maneh aing bapak silaing sok we eta mah ku bahasa masing-masingna Abah nya ari emak ka mana maot kunaon maotna ngalamot kabel na kunaon Abah Bapak abah teh sok pusing emak maneh teh da panas matak botak bapak oh panasnya muruluku bapak dari mikiran emak maneh adat-adatan wae terus abah teh pusing ini teh kawahangan mama wajujur nguseup ngan teu meunang da caina badag ini teh ka sawah ngurek meunang belut 5 siki ku abah teh dipais geus dipais dituna asakna eta paisan teh deukeut Mejikom ai Mejikomna teh kabal teh ditinggal beurit hideung sarua ku abah dituna di dinya ai pais beutna dihakan ucing kabeneran harita teh emak maneh teh meureun lulungu eta kabel nyolok keneh pegat ngamai eta kana eta paisan dilamot ku emak maneh teh marukna beureun pais belut teh si horeng teh kabel aya satrumah tah paeh mah oh maotnya maot terus atuh bapak teh meureun budak can nikah deui moal maneh can gede maneh bisi ditakwal ke kuhihin nah bejana maneh can nyaho indung teh galak oh galak indung teh kitu nya Bah nu galak mah tapi da bapak mah encang hatak milihane urang nanggaleng ibu aya loyong ka bapak Abah arep ulun tuh da bapak mah kitu cenah botak Abah urang balik yuk marukan kumaha meureun dan nunguna mah nu botak sok lamun aya bukan di padahal teh kulimit Aduh, hadirin rahimakumullah. Taya teh geus juringna. Nya. Jadi kade urang oge sok aya gogoda, eta gogoda teh singlarkeun we. Semata-mata kita bisa ngagoda rek ngahancurkeun kana niat perjuangan urang sadayana kumargi simkuring geus 2 jam. Ayeuna geus jam 12, mata ulah peuting teuing enjing bisi kasiangan. Hapunten anu kasuhun ngadoakeun simkuring wa karuih cacing heula. Mungkin di mana terus ditutup ku MC wayana cara heula nya simkuring ngadoakeun terbaik ya Allah mugi-mugi Allahumma ja'al hadzal ma'had barakatan amin Allahumma ja'al hadzal ma'had barakatan amin Allahumma ja'alhum min ahli al-'ilmi wal khair Allahumma ja'alhum min ahli al-'ilmi wal khair Allahumma ja'alhum min ahli al-'ilmi wal khair Allahumma tawil a'marana wa sahih asadana wa nawir qulubana waqsir amwalana lizadil ibadah barakallah fi umrihim amin barakallahu fi umrihim amin Allahumma barik lana fil maut amin Allahumma barik lana fil maut amin Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.